Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Isim kuring teu kudu seueur insyaallah na leuwih mantep guru urang. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Apa sih yang menjadikan kita berkumpul di tempat ini? Terus anajan kula urang Pandeglang bisa bahasa Indonesia. Apa yang menjadikan kita berkumpul di tempat ini? Jawabannya Islam. Lalu apa sih yang mendorong kita mau datang ke tempat ini? Jawabannya Muslim. Maka dua kalimat antara Islam dengan Muslim, Muslim dengan Islam. Ayo liar-liar urang kabehan. Pak, Bu, punten Mang Santri makomo lebih paham. Islam dengan Muslim, Muslim dengan Islam. Di Indonesia loba Muslim tapi akhlakna kadang-kadang loba keluar di jalur Islam. Betul. Sedangkan kadang-kadang di luar negeri, bapak-bapak, ibu-ibu, itu akhlak Islam loba tapi belum tentu orangnya Muslim. Betul. Eta mah kumaha mangrus dibae keur di Uzbekistan majak kula maka tinggalin kapal ieu. Maka yang dikhawatirkan oleh orang-orang mereka, orang-orang Yahudi sudah menyatu antara dua kalimat Islam dengan Muslim, Muslim dengan Islam. Nyajal mana Muslim make akhlak Islam. Ini yang dikhawatirkan oleh mereka. Loba kan jelema kadang-kadang kieu salatna rajin jelema beunghar, puasana rada daekan, hanjakal, pelit. Aya teh eueuh tan kitu. Eta mata ge olah sok pel. Makana Islam tadekeun maju-maju kunaon kitu. Nu beungharna palel, nu miskina gede omong. Ih bener. Kumaha cek nu miskin? Eta nu miskin aing ngomong, mun aing beunghar, mun aing cek nyana. Cek nu miskin, mun aing, mun sia kumaha? Mun aing beunghar, masjid segede peureup ku aing dirubuhkeun, dibangun atuh moal. Ja miskin ieu. Lah ieu. Hese Bu Pak. Nu mata ulah jadi jalma pel. Aya dongengna cenah ge jalma pelit mah. Lah kula mah jamal teh dongeng bae mah lah. Jelema pelit paeh. Kuru jelemana eta. Bener mah paeh. Geus kitu paehna kieu bae eta leungeunna. Kieu bae. Begitu rek di pandian, cek masyarakat mil ka amil. Eta leungeunna kunaon? Jelema pelit. Di pandian, beres di pandian. Ditarik ku amil, nek dibungkus ai jepret nyabok banget amil. Cek amil tolol sia dasar jelema pelit geus modar nyabok aing keneh bae. Minta bantuan eta amil ka RT, tarik teh durek dek. Dibungkus langsung kita keneh. Amil kesel keneh meureun. Cek keluargana ira hamil disolatkeun anak kayak bae asar. Pan paehna ge jam 8 mir kuari kada jam 9. Aing nyeri hate tadi geus ciksa tuman. Dibawa ke masjid. Barang dibawa ke masjid atuh diantepkeun bae eta ku masyarakat. Kunaon wayah dohor aya nu edan asup. Ka jero masjid cek edan. Nah, aya mait ye. Nu edanna gendut. Dibukaan ta mait ku nu edan. Dibalangkeun ka kolong bedug. Ganti nyana nu cicing di dinya. Begitu asar disolatkeun, digotong ku opatan. Tadi nage ku opatan ieu. Berat mil, pan berat, jelema pelit gede dosa. Begitu digotong budala panah ke kana ka bawah. Rekuk ngan amil panasaran. Cek amil piraku aing jata di ku opatan yang kaangkat. Diraba beungeutna. Atuh nu edan ieu. Kena kana ieu na sungutna digegel. Aduh cek aduh. Cek masyarakat non mil ngegel tolol. Digubragan ku amil ku masyarakat. Heh, jasia iman nu edan. Ari mait ka mana? Tuna kolong bedug. Ulah sok belit. Makana loba umat Islam, jelmana muslim, akhlakna kadang-kadang teu akur jeung Islam. Aya kieu jelmana. Ngajina rajin,
puasana rajin, sedekahna beuki, hanjakal tilok salat. Aya eta di daerah urang nu kitu. Bedil. Nyesek-nyesek alhamdulillah mending dibedil. Eta nu ngamahalkeun kana beas ge nu eta. Nu ngajak-ajak babinihan teh nu kitu eta horeng. Nama mahal bensin jeung beas. Naon jelemana ulah akhlakna. Kunaon ku pangaji, ku pangajian. Nu mawi Pak bupunten. Rasulullah sateuacan di Isra dan di Mi'rajkan itu dioperasi dadana ku malak Jibril jeung malak Mikail. Dikaluarkeun tina dada Kangjeng Rasul panyakit-panyakit hate, dieusikeun 5 genep perkara. Di antarana ilmu. Hiji hikmah, 2 iman, 3 hilim, 4 yakin, 5 ilmu, 6 Islam. Cukup jisim kuring sakedik bae ngabahas bab ilmu. Kumaha? Ingat wasiat Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Quddisa Sirruh dina kitab Fathur Rabbani. Sayyidina Syekh Abdul Qadir kantos nyarios kieu. Cek Syekh Abdul Qadir, ya jahilan ta'allamil ilma. Wahai orang-orang bodoh, sanu bodoh urang. Udang kurang kudu rumasa ngaku jadi jalma bodoh. Lamun jelema loba rumasa, eta jelema bagus ngaranna. Rumasa ta'allamil ilma, cek Syekh Abdul Qadir. Anjeun kudu guguru kana ilmu. Naon sababna kudu guguru kana ilmu? Sebab cek Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, fala khaira fi ibadatin bila ilmin. Teu bagus teu naon ibadah ka Allah Subhanahu wa taala bila ilmin, lamun teu jeung ilmu. Leres gitu. Betul apa tidak? Makana alhamdulillah urang sok ngaos minggonan ka dieu alhamdulillah, bahkan santri-santri kudu syukur alhamdulillah. Manusia anu menang taufik hidayah di akhir zaman ialah nu sok daek ngararaji, nu sok daek ngadengekeun nasihat-nasihat agama-agama. Ialah urang, muga-muga urang kasupkeun amin. Ya Rabbal. Maka santri hirupna ulah leutik hata insyaallah. Lamun urang bener-bener yakin takwana ka Allah, engke ge dirizkian tinu jalan anu teu disangka-sangka ku urang. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah tah. Mantak eta jadi santri ulah leutik hate tingali guru-guru urang. Imah santri murungkut ulah murungkut teuing mang. Dasar geus kupluk deui. Murungkut ih pehewaeun. Ulah kudu semangat jadi santri insya termasuk manusia anu menang taufik hidayah di akhir zaman. Para santri sebab ngagali ilmu-ilmu Allah insya tadi geus dibahas ku Kiai Fudali ti Payun tah. Geus untung lamun bapak jeung ibu masantrekeun anak insya bakal digantian ku Allah. Sanajan segede sireum atel berkat bapak jeung ibu masantrekeun anak biayana digantian jaga di kiamah ku Allah. Begitu maot jalma ditimbang amal perbuatanana berat ke neraka. Karak kedek dibalangkeun ku malaikat ke neraka. Cek Gusti Allah, "Up, stop." Aya naon Gusti pan geus ali neraka? Keula aya keneh amaliyahna. Ditimbang bluk berat ke surga. Cek eta jalma, "Gusti, amal naon kitu ieu? Pan abdi mah geus ali neraka, pan ieu kok ditimbang berat ka surga amal naon?" Lain sia basa bareto pernah masantrekeun anak di ditu di Cisoka atau di Cilongok. Bener. Anak kula masantren 5 tahun. Pan dia cenah beasna ge beak 10 ton lin nya atuh bae anak sia mah. Ih bener. Cenah Gusti. Duitna beak 10 juta lin. Ja anak sia mah teh kaur teleponan bae. Ya iya ya orang kacit cungar cengir untuk kang namanya. Bener eta punten eta abajin tohnya. Munasabah cek guru kieu, cek guru ya, Abang Rusdi nya. Ceng, bila mana aceng jaga dinasibkeun ku Allah datang ka imah. Boga budak laleutik hiji 2. Wayahna eta kobong ideran aya ti peuting jam 2. Bacakeun Fatihah, bacakeun kulhu, bacakeun ahzab, bacakeun salawat, sabisa-bisa supaya berkah. Kukuring dilaksanakeun. Asal balik ceramah kula bari ngarokok bae kieu. Ngulingan kobong bebas. Eta horeng di kobong bener lain barokah bae. Sing horeng urang kalakuan santri nyoho kabeh. Eta di kobong pot aya nu ngopi bae ngabulak geus bae kedua emuk.
Kumun ka radio aja. Tadi ngomong kayak nu gitu. Aya nu kieu bae. Halo? Jadi ini besok? Jadi. Emang uangnya ada? Beas dijual 30 liter. Aya anu ieu bae, mangga tadi ngomongnya. Aya anu ngomongkeun calon mitohana bae. Ai mitoh sia bager. Ih, kuari maka aing rada kitu sentimen. Ai ka Bogor sia kuari daekeun. Rada beda ka aing ayeuna mah. Padahal ku geus di 4 ku palam maroenau akbarnau teu mempan. Ganti deui id qala yusufu membleh. Du ngaca be beungeut siana doang naon gitu. Aya anu ngomean buku leutik bae. Pelet jeung hijib. Iya sia hijib naon hijib Garuda cenah ieu. Aya anu ngapalkeun bae. Bari gogorowokan. Al kalamu jadi mubtada kudu rafa alamat rafana doma dohir ngaji teu timu hayang kana buah dada bogoh ka anak haji mad dohir. Tolol tas eta. Eta macem-macem dikobong. Aya anu ngapalkeun alfiah bae bari jeung ngaco. Qala Muhammadun huwa ibnu Malik masantren mah teu betah mah meuning balik. Ih. Kumaha tadina kitu teh eta. Musollian ala nabiyil mustofa sakalian bebe jaka indung bapak. Iya tuh. Aya anu kitu bae. Eta dikobong. Aya anu maca Quran bae ka beneran aya hiji santri. Maca Quran eta satiap peuting Yasin 4 kali bae. Eta ku kula dipanggil ceng dia. Lain keur peuting eta ku Mang Haji didengekeun maca Quran 4 kali bae Yasin kunaon sih? Kieu cenah abdi mah boga bapak kolot 2, atuh kabehan ge 2. Terus indung kolot 2, atuh bener. Terus kumaha ceng? Kabeh geus maraot. Terus maksudna eta Yasinna hiji sewang. Oh. Ceuk ulah endah nu ieu mah ya. Bener Pak, berkah santren tuh. Ngalir kali itu ngalir sebab lamun anak pribadi teu kudu make Allahumma ausil mitla thawabi ma qara'nahu teu kudu sebab min jumlati amalil walad amalul walid setengahna tina pagawean anak pagawean kolot moal aya kolot mun moal aya anak mun eueuh bijil ti mana urang tinung urang sugan aya urang di anu bijil tina batu tina batang kalapa ya eueuh betul apa tidak eta hiji waktu main maca Yasin sakali doang. Wa ilaihi turja'un sadaqallahul azim. Eta mah lain ngadoa kalau ka ngomong, horeng tunduh meureun. Sakali eta mah Yasin penting eta. Cek nyana kieu, makolot pakolot rejengan bae nya. Ulah raribut ima aceng tunduh penting ieu mangke bae cenah minggu hareup bae yang opat mah cenah. Oh. Nah, sia doang ngabagi berkat bae. Ampun. Masya Allah. Ta'allamil ilma fala khaira fi ibadatin bila ilmin. Cek si Abdul Qadir. Teu bagus teu naon. Ibadah ka Allah bila ilmin. Teu jeung ilmu. Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun latu. Saha jalma ibadah teu jeung ilmuna eta tangtu amalna teu dita. Ja eta. Syarat salat kudu boga wudu. Sedangkan urang ngala wudu pan mimiti sunahna ngumpang ngosok-ngosok leungeun terus ka kemu terus ngasupkeun cai kana irung terus ngumbah banget bari jeung dibarekeun ejeung niat terus langsung ngumbah leungeun terus ngumbah sirah terus ngumbah ceuli terus ngumbah suku si eta mah ngala wudu rajin salatna mah mimiti ngumbah ceuli terus kana suku ih endah henteu tah henteu gara-garana eueuh ilmu mantap munasabah cenah neangan ilmu mah teu wajib bisana wajib neangan ceuk saha dina kitab Sarasitin tadi ceritakeun man shalla jahilan bi kaifiyatiha lam tasihha salatuhu saha jalma salat bari bodoh teu nyaho kana kaifiat salatna hadirin sadaya tu lam tasihha salatuhu teu sah salatna nah ieu makana Bapak Ibu hadirin wal hadirat alhamdulillah urang aya keneh guru-guru urang pantes cek si Abdul Qadir fala khaira fi ibadatin bila ilmin teu bagus teh naon ibadah ka Allah lamun teu jeung ilmu terus ka dituna kumaha cek si Abdul Qadir wala khaira fi itqanin bila ilmin teu bagus teu naon
eta urang mutus hukum lamun teu jeung ilmu dikira-kira bae moal bener. Kumaha kira-kira sah tante? Asana ya kira-kirana mah kira-kira cenah sah doangna. Ih, teu bener teu naon. Ngaran dikira-kira. Pan Bareto pernah Luqmanul Hakim hayang nyaho ieu hukum deuk dikira-kira. Pernah nganyoba Luqmanul Hakim. Coba nek dikira-kira bae cenah kukula ieu. Cek Luqmanul Hakim. Kumaha eta? Luqmanul Hakim mawa anakna. Ceng ka dieu, ayeuna Bah. Nah, nungtun kuda tah Luqmanul Hakim. Ayeuna Bah, ieu urang abah ieu. Nek musyawarah jeung Aceng, ieu keur dikira-kirakeun. Endah tante. Kumaha Bah? Ieu abah kuari mawa kuda ieu jeung Aceng. Heuh, laju kumaha? Urang ieu kuda kieu ayeuna. Coba piomongeun tah henteu. Abah anu naek, Aceng anu nungtun. Naek eta Luqmanul Hakim. Anakna nungtun. Lempang ka tengah lembur. Kumaha cek masyarakat? Ji, eta kolot-kolot tolol. Ari kumaneh cenah bapana naek na kuda. Ai anak nu leutik titah nungtun. Lamun katabrak ku kuda, modar cenah anakna. Cek Luqmanul Hakim, Ceng, kadenge tah henteu eta omongan. Jadi kira-kira iku abah. Oh, Bah. Laju kumaha tuh, Ceng? Laju kumaha tuh, Bah? Ayeuna gantian, Aceng nu naek, abah nu nungtun. Gantian, anak nu naek. Luqmanul Hakim anu nungtun. Lempang deui ka tengah lembur, Mang Rusdi. Begitu lempang kumaha cek masyarakat? Ji, eta mah anak eueuh poloan. Ai bapak titah lempang. Ari kumaneh cenah nyongclo bena luhur kuda. Bapana tolol deh cenah lamun anakna nunutan gubrag beragag. Katijak ku kuda paeh. Ceng. Kadenge teh henteu cenah ku Aceng. Kadenge. Laju Bah kumaha ieu? Geus taekan kuduaan. Ditaekan. Ku Luqmanul Hakim kuduaan jeung anakna. Begitu ditaekan leumpang deui ka tengah lembur. Kumaha tah cek masyarakat? Sugan teu deuk piomongeun, ngomong keneh bae tah masyarakat. Cek masyarakat eta mah anak jeung bapa rada edan kuda leutik dibuatan kuduaan atuh mun teu ngamarak payak cenah eta kuda. Ceng, kadenge tante ku Aceng, kadenge Bah. Laju kumaha tugas kieu? Urang tungtun bae yuk kuduaan. Coba pi omongan tante. Begitu ditungtun ku Luqmanul Hakim jeung anakna, lempang ka tengah lembur. Kumaha eta cek masyarakat? Eta mah bapak jeung anak rada kurang saparapat. Kunaon gitu mawa teuing kuda ai moal dibuatan mah cenah. Nah, ketika manusia mutus hukum dikira-kira bae geus moal bener Pak. Mata kudu jeung ilmu. Naon sebabna? Cek si Abdul Qadir kadituna ta'alam. Maka anjeun kudu daek ku guru. Laju lamun geus guru wa'mal. Amalkan eta ilmu di guru-guru urang. Insyaallah fa innaka tuflihu dunyan wa ukhron. Anjeun bakal bagja di dunya jeung di akhirat akibat urang boga ilmu. Laju diamal. Nu mawi sok ngadoa ka Allah. Urang kabeh hantelin Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Kumaha eta? Cek urang Gusti ya Allah moga-moga Gusti mereka abdi hasanah di dunia. Naon eta hasanah di dunia? Cek hiji ulama innal hasanata hiya al ilmu wal ibadah. Dibere ilmu ku Gusti Allah, daek dibere nyiar ilmu ku Gusti Allah, kadituna daek ibadah. Ta ieu hasanah di dunia, dibere ilmu bari daek ibadah. Kadituna cek ulama, hasanah di dunia hiya ieu nu mahal ge ieu, at-taufiq ilal khair, dituduhkeun ku Allah kana jalan kabagusan. Daek ngaji, daek salat, daek maca salawat, daek silaturahmi, daek maca Quran dan lain sebagainya. Daek salat sunnah jeung sajabana. Bu Pak, lamun Rasul Isra Mi'raj meunang tugas ti Allah salat, wayahna eta urang kudu sarolat kabehan. Lamun urang geus salat, wayahna ta qobliyah ba'diyahna lah balenerkeun. Terus salat sunnah awabin, bu, pancena kita lamun jalma daek salat sunnah awabin, bu.
Heh ganjaranana eta teh sarua jeung inden bidadari. Bogoh tante mamang ka bidadari. Bogoh tante awabin. Sarua lamun urang eta awabin tas magrib. Sabaraha rakaat? 20 rakaat. Boom, can pernah sarua kula can pernah. Teu kuat 10, teu kuat 20, 10. Teu kuat 10 genep. Teu kuat genep 4. Teu kuat 4 2. Minimal 2. Jalma mun hayang inden bidadari tuh salah sunnah awabin. Hayang diangkat derajat anu luhur. Salat tahajud. Ti penting. Asa hudang. Atuh pastilah hudang nama. Salat wallahu alam. Hayang loba rizki, salat duha. Rizkina hayang kontan, salat maid. Menang harita keneh. Gede jeung leutik atuh wallahu alam. Jah santri kuari mah kitu ieu asal trong ngaji la leuleus. Haruh aing ngaji deui beta kawawa aing lieur. Jajal trong betong trong hiji. Nana cek lurahna, "Mang nyolatkeun burlak turun kabeh." Pot 80-an jeung budak leutik sedek-sedek ngilu tah kabeh. Lebah nyolatkeun mah. Mangkadeng beunghar nu paehna 50.000 amplopna. Kuat anu melintir 3 kali. Coba eta pulintiran. La ilaha illallah. Usaha beta sia eta doangna. Beres nyolatkeun. Dipanggil ku kiaina. Cek kiaina, "Mana lurahna?" Ayeuna cenah Bah. Nu nyolatkeun tah kumpul. Waduh dagdeg kabehan. Beres kumpul. Ayeuna cenah Bah kieu kulantaran majelis urang can beres. Jaba pasia teu nyumbang aing nu mere eueuh terus Bah eta duit nyolatkeun wayahna kumpulkeun deui. Waduh cek santri mana poe geus meuli rokok menang geus meuli sarimi atuh dibikeunan kapaksa menang tah 4 juta beulikeun semen anggeus tah majelisna menang 3 poe aya nu paeh deui tongkrong deui kiai ceng nyolatkeun aya santri nu nyeletuk cek santri endek cara kamari deui moal cenah Allahu akbar. Eta budak wari. Iya bener lu kararia ya. Cek sablok odi kitu, geus mun hayang bahagia teangan ilmu. Ta'at taufik ilal khair, dituduhkeun ku Allah urang kana jalan kabagusan. Eta hasanah di dunia. Tah moga-moga urang kukumpulan di dieu termasuk at-taufik ilal khair menang hasanah di dunia. Lamun enggeus di dunia na hasanah daek boga ilmu daek ngaji langsung diamalkeun dipake ibadah ka Allah wa fil akhirati hasanah. Naon eta? Bagus di akhirat. Cek ulama ayat thawab wal maghfirah wal jannah. Akibat di dunia daek ibadah engke ku Gusti Allah di akhirat dibere ganjaran terus dihampura dosa diasupkeun ka surga kadituna wakina ada banan bisaan eta Mang Rusdi ngadoana Mang Rusdi nya aya geus ngadoa teh Allahumma ajirna minan nar cek Mang Rusdi tos salat ya Allah Gusti jauhkeun akula tina seuneu aya rokok dikenyotan pandeukeut eta kana biwir eta. Terus bae Mang Rusdi jak lagi ngerokok. Geus moga-moga berkah urang kukumpulan di tempat ieu, urang singkenging hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sakitu anu kapihatur insyaallah aya guru urang anu yakin langkung mantep, langkung jelas. Hapunten anu kasuhun nu leres taufik hidayah ti Allah, anu lepat kabadoan pribados. Wallahu waliyut taufiq wa huwa hasbi wa ni'mar rafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.